Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Lamun geus gila sesuai jeung aturan akhrijhu bad dunya min qalbika fa innillah ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun ku maneh cinta dunia di jero hate maneh, sanyana kaula moal ngumpulkeun cinta kaula jeung cinta dunia dihijikeun di jero hate. Mun ente cinta dunia berarti teu cinta Allah, mun ente cinta Allah berarti teu cinta dunia. Mulai kuari ngageser urang ti mimiti disederhanakeun pait. Eta teh pait nu mantak perjuangan eta leuwih tibatan perang lantaran ieu mah terus wates wangeuna datang ka maot maksud. Berjuang eta pait jasa lain lalagaan terus urang menghindar ti jelema, menghindar ti syahwat, menghindar ti lazat, menghindar urang bisa babarengan jeung makhluk tapi menghindar jago. Ketika orang tu bisa uzlah, ayana uzlah teh lain sa uzlah-uzlahna orang moga maksud. Jadi henteu meunang ku urang datang uzlah batu meunang. Nu mantak diperdebatkeun di universitas tentang uzlah, kok ada uzlah sementara syariat kan ini harus bergaul muasyarah, sementara ada uzlah moal kabahas lantaran lain perjalanan. Duatan ka ira ge moal. Nah, ketika kebutuhan urang teh ka Allah, pasti jelema bakal hayang uzlah. Mau tidak mau kudu uzlah imah di imah bae teu bergaul jeung batur uzlah ngaranna. Wa imah langsung ka gunung Kaleung. Eta teh mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kumaha rapihna bing beres kecerdasan urang. Ketika urang cerdas, datanglah usul berubah perasaan. Karena dunia geus teh haya jeung jelema geus mu ngadenge suara jelema geus mu. Nah, tidinya lah instruksi ti Gusti Allah. Balik deui maneh ka masyarakat, balik, wajib maneh balik. Lurus-luruskeun makhluk. Anu perlu syariat-syariat, nu perlu thariqah-thariqah, nu perlu hakikat-hakikat. Maneh nungtun makhluk sesuai jeung kebutuhan makhluk. Nu butuh syariat tungtun syariat, nu butuh thariqah tungtun thariqah, nu butuh hakikat tungtun hakikat. Di mana geus aya kabeh. Kuari mah urang deuk nungtun hakikat kumaha aja urang na ge hakekok. Deuk nungtun thariqah kumaha urang na ge teu boga guru. Nungtun teh syariat tapi totorekatan, nungtun teh syariat tapi hakikatan. Ngagibeg atuh kajen ku kumaha. Mentak kita turun deui ka BG. Nah, kuari mah statusna wali. Geus teu cangcaya kajen ku kumaha ge nyirahin dituturkeunana. Ketika nyalateun teu kayang sholawat. Ngirahin kan? Ieu mah haju bae ngabisiki sing ada sholawatna nya. Sing ada hitung pangitungkeun nya. Aing hitung 5. Emang 5 henteu saurangan hitungna 5. Mana jelemana usul ngomong aing teh hitung 5 padahal hiji. Bo kiai korupsi sholawat diririwaan saya kajen kumaha ge ngariung nu kadeule jauh ambonna kitu keneh silaturahim nu kadeule teh berkatna tah etalah nu cilaka. Tapi lamun geus cara tadi teh jelema geus saya embung kana dunia jeung makhluk untuk tegep ngariung atuh sesuai jeung syiar. Kitu keneh magahan ngaji sesuai jeung aturan, kitu keneh salat geus eueuh sama sakali mailul qalbi anu kecenderungan hati kana dunia hiji be Allah. Nah, kitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ieu carita endek datang ka dinya teh pait pepegatan. Urang cicing di imah jol bae calon bupati. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol abdi aya kepentingan bade aya calon ngazam yang bade calon mohon tet aja urang sasalaman guriwal 10 juta nganeng bae urang ieu duit tok amat 10 jutanya ieu duit pan teu halal ieu pan ieu mah duit sogokan
jalan teu boga maksud berarti lok sedekah. Jelok sedekah berarti nyada sedekah teh aya karna. Berarti kan cek dina Fathul Muin ge haram. Boro-boro eta murid be murid datang ka kiai aing isin tas balik teu mere sedekah eta teh pan haram cek Imam Zainuddin Malebari. Eta teh ku sakitu bagi haram komo datang calon bupati nu tadina tilok mere kuari datang aya karna mere berarti kan haram. Nah, geus ngajogrog di meja 10 juta. Dideuleu bae ku urang. Gede oge. Ka manakeun. Aduh, insyaallah. Abi lamun di dahar sabulan mah teu kudu balanja hese-hese. Teu kudu hese. Duh, kumanakeun. Wali motor dipake ku urang ditumpahkan haram. Belikan ka baju aja dipake haram. Di dahar jadi naon garang-garana daging jadi getih. Wah, berabe. Kumaha ya sinya bikin ka kotok bae kitu. Kotok mah teu beukeun duit. Beukeun ka popan. Jadi di catuan ku kotok-kotokna dipencit akur-akur wae. Urang bingung. Lah, cek yana jaga saya ieu. Hese-hese batur maneangan di geus aya di imah. Ya halal mah kosgeum. Haram ge lamun menta, dibere ge waduh masalah, no problem. Waduh. Geus datang ka dinya. Geus mandeg datang ka dinya racun aya di awak. Jago ngaji nyana, deleukeun. Jago, ieu teh pelebak kituna. Jababari ngaji nama tu alpiah kurang sahese-hesena ge terus diulik. Kabelah itu nama nyai-nyaian mantek itu kene asal mau martil bae ge gampang. Ya, usul fikih dan lain sebagainya ngaji mah gampang, praktekeunana ge gampang, tapi pelebah eta. Pait. Sedengkeun di dinya bakalna. Sinaran ilmu mah di dinya. Eta rahasia pribadi jeung Gusti Allah tah mah. Geus teu kudu ditembong-tembong ulah ai dihareupeun jelema bangun hebat jasa popoyong kodan tawadhu ain tawadhu orenganan sakumaha ore koros sinar ilmu moal aya jagokeun ngaji di dinya datang ka didarengekeun terus dipake bae moal kajeun kumaha ge yakinkeun moal racun aya di dinya atuh lamun jelema kabeh wararo ieu di Indonesia ieu kuari boho ujianna pamarentah sieun atuh ka kiai kulantaran kuari mas kiai na teh diomeh ku pamarentah kama qala almarhum Zainuddin MZ cek Zainuddin MZ itu singa macan dia disegani dan ditakuti itu kan karena di hutan. Tapi kalau macan sudah ditangkap, kemudian dikurungin, ditonton anak-anak, disantai Zainuddin MZ. Iya kiai hebat sote ketika lu lompatan ti pamarentah dibere embung naon embung ai maka Allah sieun ketika kiai dikurungan ku Golkar diome. Ini kiai omean kita nih. Tuh, MZ eta hebat jasa. Braknya anak kurungan. Ngomong mah bisa mereka kurungan jana ge aduh tapi aja babalik jana mah bisa. Nah ieu keur carita naon kitu ngaranna sinar ilmu bisa sinaran sote Mama Satibi waro bisa sinaran sote Mama Bakri waro belah dieuna bisa sinaran Mama Asnawi Syahsnawi Caringin waro belah dieuna Abuya Dimyati Cidahu nu mantak aya sinaran ja gajina mah akur bae teu kaharti ku urang gajina urang kula gaji di itu jam 3 naon nu diombaca naon nu disurah teu kaharti keterbatasan urang meureun atawa nyarana ngaplong ka mana bae ngomong nu jelas mah teu aya kaharti aya henteu tapi kosono bae hayang bae ngadengkeun waro Abah ucu urang mencari Fathul Muin di mana akur bae Fathul Muin mah jak kitu-kitu keneh surah lah tapi lagi beda sautak saeutik ge gayana doang tapi kunaon teh dipake ka resep waro ngayangan lu polo nu bisa anjasa ambualaya sinar ilmu ketika aya racunan di awak moal aya nu ngadengekeun
Oh, ti lurah legleg, di camat rau, di bupati waduh ada tagah itu gendek jaritakeun lalaon ge eta racun nu kadengena racun ketika jaritakeun ku masyarakat teh jatuh lain dukun salat naon racun nyaritakeun dukun wudu jalain dukun wudu naon racun nu kadenge racunna saha nu daek sih ka racun. Nah iya kan orang perjalanan kita tepait pepegatan yang televisi kuari mah teu sanggup aing mah cenah daripada pepegatan yang televisi malah mendingan nah ngeusan bae hirup boh wadak parah amat sih mukhalid jadi mukhalid di televisi pemikiran orang yang televisi mukhalid itu kayaknya apa dan lain sebagainya jararau pepegatan lalaunan setik trek urang katitipan ku ilmu ieu ilmu Gusti dititipkeun ka urang wali alimil ukhra alamatun turo urang ngamun nyaritakeun kifatul azkiya isin wali alimil ukhra alamatun turo layat lubud dunya bi ilmi masaila ulah sok neangan dunia ku ilmu ku ari mah ilmu pake neangan dunia aduh Masya Allah lain ilmu lain alim akhirat teman ngaranna alim dunia alim su ngaranna ulama su asal ilmu dah dipakai dengan dunia ulama su geus bal beres kajian sakan iya perjalanan menuju ke Allah ieu mah ala kadar bae heula ala kadar singrai-singraikeun teg engke Allah nu mere rahasia eta Allah nu mere teng aya perasaan seperti kumaha di hati urang perasaan deket jeung Gusti Allah hese nyaritakeun kan deket jeung Gusti Allah lantaran lain di hareup lain di luhur lain di tukang deket deui apat Allah mah mukhalafah lil hawadis tapi perasaan urang deket eta nu hese urang mun nyaritakeun kita menyatu dengan Tuhan teu meunang lamun lain keur urang makom ta'allum mah sebab naon atupan urang mah makhluk Allah mah khaliq pan Allah mah mukhalafah lil hawadis eueuh deui bahasa kos ngabahasakeun zat jatuh meunang bahasa zat ka Gusti Allah pan aya zat patut mah kudu murokab atupan aya eueuh deui bahasa ieu mah keur carita berbelajar tetep bae zat Allah aya ngaran zat atupan kudu murokab kajen kumaha ge moal pati-pati disebut zat eta teh lamun teu murokab mah tina anasir ye tapi kan itu mah bahasa di bahasa iwati zat nginjil bahasa ieu ge sarua menyatu dengan Tuhan ieu teh nginjil bahasa teu meunang disebut wahdatul wujud teu meunang wahdatul wujud teh nu hiji nu tunggal we ngan Allah tapi deuk kumaha ngabahasakeunana terjemahan perasaan batin nah akibat orang pepegatan jeung kaladatan jeung syahwat lalaunan eta teh bisa 1 tahun 2 tahun bari ditapakuran ku urang terus dihina-hina dunia teh unggal poe ku urang teh sia hina dunia teh sia isuk teh deuk paeh make jeung dudunya isuk teh sia teh deuk paeh nanahonan terus bae kitu bae make jeung aya jaringan-jaringan segala kos kitu isuk teh sia paeh kumaha mun isuk paeh tanggung jawabna terus bae nya dunia teh hina terus nya isuk deuk paeh dikitu-kitu teh urang teh kos nulalagaan tapi terus bertapakur urang bet ke satu ketika Allah merek tetek hese nyaritakeunana kakarak dibere saeutik doang dibere saeutik mah geus bakal poho ka sagala embung wau jeung sasaha nu tadina mah kamari mah embung wau teh urang ngahaja capek kuari mah embung berangkat ti diri asli ai kamari mah kan urang merket-merket padahal mah aya hayang ngan urang perang kamari mah perang merket-merket bunga perketeun padahal menyanang ngajak mun perketeun hayang urang aya hayang bengarana urang perang jeung nafsu kuari mah berangkat ti jati diri urang emang geus teu hayang kuari mah lain deui tah nu tadi mah urang teh kakarak ge urang suluk eta mah perang barang geus usul urang teh hayang nu mantak urang teh mimiti nama urang ka Allah kabelah itu nama engke kurang ku Allah
belah dia nama orang ngadoa, belah itu nama orang dibere. Mantak orang lamun ngagorokeun masih keneh ya Allah ya Allah ya Allah, berarti eta teh makom suluk jauh keneh jeung Allah. Tapi lamun geus deket bembung nyebut ya Allah sebab naon perasaan diri aya Allah teh dik naon ya Allahan. Urang gegeroan so teh kanu eueuh jaed ka dieu eueuh. Lamun aya mah atuh dik naon digero-gero aja jaed nang aya di hareup. Kitu keneh ka Allah. Urang Allahumma teh Allah na perasaan eueuh jauh. Ketika aya mah dik naon Allahumma mentak wali mah tilok ngadoa. Embung aing ngadoa ditita ge embung. Ieu mau ngadoa ambal aya wanya. Ini ti sakieu urang lantaran panjang diturunkeun ka dieu. Sugan teh geus naik deui urang geus. Sugan teh turun deui. Geus loban atina pidunya nambah deui bae deui. Ieu angel jasa ieu. Bahkan ngancam di jero hate engke-engke deui mun nya nu ngadoa ngendek balik. Panjang awat doa. Walaya wali nu panjang wajah ngadoa moal isin doa teh menta. Nah ieu carita jelema geus usul ilallah ala kadar doang tah. Perjalanan ala kadar, capek tah perang capek tah. Tak suluk tak eta teh ngobrol mah bisa ngan 20 menit jadi. Praktek 10 tahun can puguh. 10 tahun orang sering ngahuleng ai bangsa ai geus suluk mah pas ngahuleng kieu bae ngabersihan bae mantak ajengan kakak Banjar tanyakeun kanu di Banjar jangan kakak bapak mana boga gurunya nama jangan kakak nya mun salat kieu makmum geus darangtung ngana kieu tekar di kurang kernaon eta teh batin anu ndek di nolkeun aya cara-cara kadang giler santri mah malum santri itu beda kan santri mah tuh jadi nyana katukang heula kieu bae santri karena nungguan guru ke can bisain nya nama ibadah santri mah blon santri mah kos gitu hei nyana keur nol kan aing mati wudu keneh geus nol blon santri mah tuh calakan das geus eta istirahat kayak geus mulai nya geus setengah jam leuwih kadang-kadang sajam nangtung bae sajam kadang-kadang aya sajam na nangtung mentok carang boga muatan nya mah carang anu ngamakmum lamun lain nu kuat-kuat amat mah nge carang ge santri saya itu giliran sa dengan kakak los ya ka ditu teu kuat nangtung aing teu kuat memehna nangtung angel teh mangkar sama hikam panjenengan mah mentak ngaji di dia di Cipari nah gitu hikam nya da mun caritakeun hikam lazat bangunan sebab aya di dirina nya salat geus teu neuleuh santri sabodo deuk aya deuk nu ngamakmum sabodo malah kadang-kadang nya neuleuh ka tukang seuri we seuri maksud seuri teh deuk ka mana ceukna deuk ka makmum mending indit ceukna mending nyana embungin di makmuman embung hayang sorangan bae cenah mah hayang sorangan embung di makmum panai urang marah hoi sia goblok aing imam ieu nya makmum atuh sia ka aing teu sopan sia nyana mah embungeun tuh nu luhur mah jadi embung malah mah embung tapi tetep loba bae engke geus setar karak loba mulai cenah Allahu akbar tegep geus teu robah-robah geus teu robah jana asal geus mulai bae ta eta memehna kitu keneh diuk jana mah ngeuk ngaji diuk beuting mah ngaji na ngaji rohbiah tafatul muin sedekah arti ku urang kieu santri geus ngabayak nyana can mulai-mulai deuk iraha ieu si mulaina ajengan
bingung ulang lewat sekarang ngarokok deh mending mun meren tepat saya jaga kakak ayo lo barengi training gimana ngalandar lagi dek ngaji ngalandar lagi bebenang cek ngana kayak ka dieu deui tinggal urang we idek jam sabaraha ngajina ieu sih masyaallah hese kos lalagan buah mantep na luar biasa hese di jelema-jelema anu ngopenan batin da kos kitu embungna nyari panggeusekeun ku sesembung Yesus sorangan ku pamajikan ku anak embung Yesus sorangan ngajembrengkeun sorangan jokot sorangan embus unita batu geus hese urang teh nurutan kos kitu na geus hese geus mana kuari nu kos kitu ieu mah kiai teh kos Firaun nya kuari mah guru ta eta hese dituturkeun eta nu kos kitu masyaallah kari urang nyaritakeun nya anak bae geus hese komo nu lain-lainna deui nah ieu keur carita perjalanan pait urang lamun dibere ku pamarentah nekadkeun haramkan pait ketika manggih lazat syahwat urang mimpar-mimpar seetik-seetik bae kalazatan jeung syahwat teh hayu kurang diperangan teh engke Allah mere tek aya lah nah jadi teu kaluar tina sabab jeung hikmah kudrot mah bisa bae Allah maha sagala-gala nyaonya eta asal jawab cukup bisa gitu cukup tak deres tak asal jawab Zulkifli nyahonya Nabi tak lain sih Zulkifli ayo model apa ngaran Zulkifli sebab Nabi tak lain itu pokok sih ya iya baik baca nyaho cek tanyakan ke itu ka santri ya kan mang Zulkifli si Nabi tak lain aing teu kapalkeun kitu ngaji kakarak datang ka jurumiyah aing mah wah santi bego ieu mah budak teu apa sarua bae atuh dinazomkeun kapan hum adamun idrisun nuhun hudun ma atuh dinazomkeun aya urang ngaji mah jadi geus nyaho teh asal rangkaianana dinazomkeun nyaho bae nya jadi santri mah ngeunaheun sebab aya dina kitabna mun geus kabeuli kitabna mun encan atuh henteu pagon deui atau kabeuli ngan can diaje atuh hese atau geus diaje ngan poho atuh sarua bae nu jelas mah Allah nurunkeun rasul supaya umat ulah sasar kangjeng Nabi Musa saat Firaun jadi raja sadunya turunkeun kangjeng Nabi Musa supaya pangeran teh anu ngadamel langit bumi nu ngahirupan nu mangamotan hari sekian Allah dakwah kangjeng Nabi Musa bere kitab Taurat teu percaya Yahudi teh lah sababaraha gerintil lu percaya ka kangjeng Nabi Musa alaihis nyaritakeun kangjeng Nabi Musa sabada kula bakal aya kangjeng Nabi Isa alaihissalam percaya ka kangjeng Nabi Isa ciri-ciri kangjeng Nabi Isa dijelaskan dina kitab Taurat jol kangjeng Nabi Isa hampir dibunuh kangjeng Nabi Isa ku umat Masya Allah kari Injil kitabna di Injil dijelaskan engke bakal aya ngaran Nabi terakhir ismuhu Muhammad ngarana kangjeng Nabi mah ciri-cirina ti mimiti pangambungna cepilna socana bibirna senan gitu waosna kulitna kabeh gedeg pangadeg ka rambutna dan lain sebab bahasa-bahasana geus aya dina kitab Injil masyaallah yati mim ba'di ismu Ahmad dijelaskeun dina kitab Injil wajib iman ka dia jol kangjeng Nabi Abu Jahal teh tukang maca Injil
Bu Sufyan teh tukang maca Injil, Abu Lahab teh tokoh Mekah tukang maca Injil, aya dina kitab Injilna nyana nyahoeun bahwa Muhammad teh asli teh aya dina Injilna, kulantaran takabur nyana teh iman ka Kangjeng Nabi. Dia kuari lamun urang ngadengikeun Barnabas do asli. Berita di Amerika kan sa gereja asup Islam kabeh. Aya seorang pastor maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana asli ya Muhammad Nabi Rasul, imanlah pastor nyana dakwah ke umat di gereja eta asup Islam sa gereja, tangkap ke Amerika, datang ke kuari can di keluarga. Amun maca nu asli urang kuari ka Yogyakarta jalan-jalan ke Universitas UGM, didinya ayah di perpustakaan Injil asli dikunci rapih tuh menang dibaca. Ketika orang hayang maca sababaraha orang Kristen hayang maca, oh birokrasi na kudu ka dieu ayalah nu pernah dimenangkeun kitu ge dibeat. Hati-hati, lembaran ini tidak boleh dibaca, ditutup ku nyana dikancing tek lewat dibaca ku nyana Barnabas asli. Kulantaran panasaran nu dikancing teh dibuka ku nyana, ternyata urayan titah iman ka Kangjeng Nabi. Matak teu meunang kuari dibaca sembarangan. Di Maroko mahasiswa hayang sababaraha kali usul ka dosenna, ketika dibere Barnabas asli teu meunang, ieu mah ditutup tah nu ieu mah lembaran asli lantaran eta mah Injil asli. Ketika nyana panasaran dibuka, ternyata nita iman ka Muhammad, imannya na dakwahnya na hampir dibunuh. Mun maca Injil nu asli ayalah perintah iman ka Kangjeng Nabi. Tapi tetap baik guys, itu penyalahgunaan. Injil nu kuari berkeliaran matama Injil tahrif, robah perjanjian lama perjanjian baru dirobah punyana tina perjanjian lama ke perjanjian baru dirobah nu lain kitu sabenerna mah. Tetep isi nama nuhankeun ka Allah, mangerankeun ka Allah, nganabikeun ka Kangjeng Nabi Isa, lain pangeran Kangjeng Nabi Isa. Nita iman ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gas Kangjeng Nabi Isa di akhir aya Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi urang. Kitabna Al-Qur'anul Karim. Kangjeng Nabi tos teu aya dilanjut ku para sahabat tos teu aya dilanjut ku para tabiin. Nu mantap hadis Kangjeng Nabi teh supaya rapi aya seorang manusia Imam Bukhari ngaranna nyana ngalalakon ti Afghanistan langsung ke Turki, ke Mekah, ke Madinah, ke Turki, ke Yaman, ngasal ngadenge aya sahabat anu boga hadis kunyana disampeurkeun. Di Mekah, di Madinah, langsung terus ke Yaman, langsung terus ke Baghdad, ke Yordania, terus bae ka muana asal kadenge aya sahabat beusi boga hadis, catat kunyana. Teh pohara amat. Meureunanan geus gerahkeun tanagana, hartana, kekuatanna, pikiranana. Zaman harita kan lain zaman kendaraan babari hese, melalui kendaraan onta kuda paling ge. Kitu kene ti nagara ka nagara melalui laut, kapal lagi tongkang masalah. Tapi keuletan Imam Bukhari terangkumlah sekian ribu hadis surtil kunyana. Rawi hadis ieu kieu di sampingnya nyaritakeun hadis, neangan hadis jelema nu nyaritakeun hadisna kunyana ditanya. Saha ngaran waktu ieu kumaha narima hadisna teh? Keur kumaha jeung kumaha? Loba nu akur hadis eta, katarima ku ieu ke saat mana nyaritakeunana Imam Bukhari luar biasa. Jang naon eta maksudna? Supaya jelas Imam Bukhari ieu ucapan Kangjeng Nabi anu sahih, ieu ucapan Kangjeng Nabi anu dhaif, ieu ucapan Kangjeng mantak aya bae mustalah hadis, aya hadis mu'an'an, aya hadis mu'dhal, aya hadis sahih, aya hadis dhaif, aya hadis kitu naon kitu berbagai-bagai. Iyalah mustalah hadis supaya besi lain ucapan Kangjeng Nabi disangka ucapan Kangjeng Nabi. Besi ucapan Kangjeng Nabi di lain-lain geus jelas. Ya Bukhari ya Muslim cek Imam Muslim ulah keluar ti dieu. Nah urang kuari geus ngeunaheun jasa Imam Bukhari mah poar sakitu hebat ta Imam Bukhari, balik cenah ka Afghanistan diseret ku umatna, diseret antara nyana teh mung nyaritakeun Quran hadis, tetap Quran godib mempertahankan eta doang.
di samping mempertahankan eta mempertahankan sababara hukum nu dirobah ku raja saat eta nyada teu nuturkeun pemerintah diseret dina kuda Imam Bukhari coba masya Allah batu ieu non sirahna teh ngadu jeung batu dak dikduk dak dikduk dak dikduk dak dikduk beres diseret maksudna nabi dibunuh terus leuleus Imam Bukhari tapi tetap Imam Bukhari di bulan ieu masih ngajar keneh bae ngajar hadis teu lila maot iyalah Imam Bukhari dimakaungkeun di Afghanistan nu mantak datang ka kuari urang Afgan kekuatan jihadna luar biasa geus kana mah kajian kumaha boga naon boga Imam Bukhari iyalah panutan kami paeh diseret jihad fisabilillah kami hayang bareng jeung Imam Bukhari dunia ieu nanaonan nu penting di akhirat ngahiji jeung bendera Imam Bukhari di negara kami aya Imam Bukhari kami deuk nuturkeun eta wara rebat jasa di Baghdad kitu keneh di Mekah kitu keneh nu asli-asli mah naluturkeun eta ketika sahabat dibere sugih teh kapan Abdurrahman bin Auf ceurik nya nu kuburanna di Yordan ceurik teh kunaon ieu harta nu sakieu lobana aya bahasa Kangjeng Nabi sadirham ti Abu Bakar leuwih amis tibatan 100 dinar uang emas tibatan Abdurrahman bin Auf serik Abdurrahman bin Auf tidinya lah nyana terus hartana dipake sabilillah dipuji deui ku Kangjeng Nabi sugih ge ai pake sabilillah mah bakal akur jeung jelema-jelema anu teu boga sebab nu bakal sabiqunal awwalu ti heula ka sorga jelema fuqara miskin nah aju ente boga perasaan aing ti heula jan bogo ente mah tuh kakir ente mah nyaho teuing jangan rasulapan idielah begitu dibere harta di embung cek Abdurrahman wae padahal sugih cek Abdurrahman bin Auf embung kunaon besing ke di akhirat tengah hiji jeung Abu Bakar Siddiq beki di akhirat besi tengah hiji jeung Sayyidina Umar ku gara-gara harta aing tengah hiji mong cek cenah teh padahal sugih dipersilahkeun jang sabilillah Masya Allah batur mah pikiranana ka akhirat besi di akhirat tengah hiji jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq aing sazaman jeung nyana haju aing tinggalin isin amat eta boga pikiran kos kitu eta batur mah nah sazaman terus urang kuari teu boga panutan ayalah wali sanga col ke Indonesia Masya Allah iyalah panutan orang mantak diulah-ulah ge zarah-zarah bae ku Amin Rais diharam-haramkeun ngelos jang Amin bae haram mah kami mah zarah bae komo pemimpin zarah mah di sampingnya zarah boga kauntungan pan lumayan bisa ngabangun dapur aing ku sebab zarah geus sabodo kumanyana bae geus nu jelas bae atuh kos gitulah panutan urang Banten unggal kabupaten unggal provinsi aya Banten boga Maulana Hasanuddin Cirebon boga Syekh Syarif Hidayatullah Jawa Tengah loba geus di Jawa Tengah mah Jawa Timur boga Sunan Ampel nu pertama Sunan wah luar biasa aya eta lah urang di zarah salah zarah kuarim Pak kemana zarah kemana ke zarah Banten naon tuh maksudna abeh usaha maju dah salah ya ieu kudu dipoteskeun di jelema nu kos kunaon hubungan usaha jeung zarah ulah kos gitu jarah bae deuk naon di akhirat abeh ngahiji jeung Maulana Hasanuddin kadua nama usaha kadi deui sia mah atuh nu di dituna nu salah deui nu sok ngajarah-ngajarahkeunana bloon ayo coba bisi jarah saha nu boga maksud ka dia daftar sabaraha daftarna ya 500.000 lah sakiana teh wah eta tanu salahna kos ulah gitu bejakeun ieu pejuang dakwah Islam di Indonesia jang di Banten ieu tanpa pamrihnya nama bila perlu caritakeun masa hirup manehna tak kudu nama kos kitu ulah boga maksudna naon nu penting engke di akhirat sabendera jeung nyana kan ngeunaheun geus eueuh zaman para aulia Allah kabelah dieuna zaman para ulama kuari zaman para kiai-kiai Golkar PDI kadinya terus PKB terus zaman kiai nu kos kararitu nah urang mah teu kabagian masa Kangjeng teu kabagian masa sahabat teu kabagian masa tabiin kabagianana urang masa SBY Dedik diganti wallahu alam Jokowi atawa Prabowo engke sagedeung deui nu jelas zaman eta bae urang mah bisa bodoh zaman mana-mana ge ieu mah kuari neuk dijelaskeun urusan masalah pertanyaan jaga di akhirat
waduh falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus huisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya na mah engke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat di kia doang moal ditembakeun hok luru aing kasih budak beladik goplak no kan bener kan paeh cenah mah geus bere aki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo saya kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kacirik teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamur maros percis okos mega bae lempang gunung gengke ba lempang yuk ku balikat isapet rat lelempangan ka kakale aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marasahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Ku hari hujan, teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal roh ararasuk ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja kayak udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene mah can nyaho bawa jadi henteu itu bayar turun geus. Coba Soekarno udah kayak dia udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab kan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan lima ilmu ya geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal
timbangan kos timbangan emas, aya talanjuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusigkeun kadinya asup. Nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun asup. Ngun ku gede genana cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna segede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat dek ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema dikiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah. Nun dek dicaritakeun langsung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Kangjeng Nabi dihareup plek. Kumpulkeun ku Gusti Allah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum, tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin, yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampaikeunana. Ya Allah ya Rabbi, wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin, yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul, kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu, ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja, itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu teh Jogja deui. Isi jalan lu mana? Dekat Surabaya ke teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokotna teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ye, kos ka budak tanya, "Cek, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya na mah. Ngan ieu dites, 2 jeung 2? Cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun di ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak bapak, wah budak blon nih budak. Muncak bapak 4 kula 4, muncak bapak 5 kula 5, aku bacak bapak bae. Nyaho ye. Nu nanya nama guru ka muridnya ho. Nu mentak nanya teh dites berarti. Nah, aya deui nanya teh ngajejeleh. Boga anak minta duit dibere tah 1 juta. Yo, meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui. Minta deui dibere deui. Geus ka 5 kali ka dia sia, cicing sia dinya dieu. Hai, aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego. Teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak, ditikem sia ku bapak. Goblok. Atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali ngah sudah deuk dipake naon tah duit. Ieu sia didinya.
pertama siap kuaing minta dibere, kedua dibere, aju minta deh dibere, tah inek nanya kasih agak sabar kali aing abah dia bere duit kasih ya, temenang tuh hitung bah, temenang, jalain kos gitu teman, maksudnya nyarekan, aing lan sakali mere duit kasih ya tapi kusia teh digunakan eta duit tuh tolol teh, itu si otak pasang atuh, minta deh si magawe na minta malulu. Nyarekanan teman nanya tapi nyarekan go lari bah yang mau boga duit ayo minta duit separit ya mentana mio separit dah mio oh siah diberi kemana mio tapi pakai kusianya nu bener tah belikan kusia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit seberapa berapa kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos karar itu baik. Nah, belikeun menang meureunanan setengah bulan bah. Ang melikeun motor di motor naon? Motor Mio. Anu itu ke mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarananya dibeli kecilnya kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabara kali belikan motor kasia hah sabara kali pada teman nanya nyaun jangan umang belikan lagi abah mana kayak nanya dek nyarekan nah iya ge sarua ye Allah teh dek nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauh nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha uninga. Kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha uninga. Kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bageus nyahoeun. Kumaha ditanya tuh urang ku Gusti Allah, nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Temenang kia, sia ku aing pan dihirupan. Nah, iya sia harita teh hirup. Kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho. Cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu. Wah, dikerekem sia ku Gusti Allah. Temenang kos kitu nyangakeun sadaya-daya Gusti. Paulun Gusti Maha uninga. Nah, iya bakal ditanya urang. Kabeh ditanya. Urang sebagai makhluk ditanya, Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya. Zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saya hirup beye aing mah lain aja raja lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul sa zaman sia abdi harita teh gitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana muina mana mui panggil muin ih kuari nyana ngeuneunahan mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo agel iya nu formal nu formil dipanggil eta mah geus teu bareres tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit
eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deh kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah. Nah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah. Kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu, rukun salat dan syariat lah dain semua. Bener. Coba tanya kiaina ditanya deh. Siapa pernah nyampaikan? Bener. Nyampaikan lagi dah bae. Ai diondang muludan. Sok diberkatan. Aya. Mun teu diberkatan dibuleudan moal kadinya deui. Wah, itu beres ya. Aduh, Masya Allah. Nah, ia bakal caritakanlah secara global umat bakal ditanya tentang narima syariat di Kangjeng Nabi nya atau henteu aya apa henteu. Ditanya, hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikan amanah ka anjeun? Tablighur risalah. Wah, jelema burr kabeh ngomong, aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah, bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna. Engke mah nyana di ditu pias. Tak pernah nyampaikan umat kaula teu iman ge ka Gusti, teu iman ge ka Muhammad. Oh, berita nyampaikan. Maka uranglah jadi saksi itu. Wah, pacencongan urang jeung urang. Tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh, Bang. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya gitu make hayah kampung Melayu mah. Cek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak dasa encek lagi geus bisaeun. Eta mah nya encek nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng rugina ka bina-bina. Hehe, pohara jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milu nya digawe jeung encek. Tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. No iya wala nas'alanna alladzina ursila ilaihim. Ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame. Wala nas'alannal mursalin, para rasul ge ditanya. Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampaikan apa henteu? Masya Allah. Badahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejeleh. Aya jelema anu abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY, kiaina harita Kiai Pulan, abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin. Cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana. Cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong geus datang ka songek siana nu teu daek falanakusson alaihim. Allah jaritakeun neunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin, ditanya para mursalin, ditanya para wali, para kiai ketika orang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu henteu kunaon sia dititipan emang teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeun tukang sate ieu tah
tuh kan ditanya kabeh, umat ditanya, para rasul ditanya, Gusti Allah, umat ditanya, para wali ditanya, umat ditanya, kiai ditanya kabeh, mana ting rame. Nah, wa ma kunna ghaibin. Sabenerna mah atuh aing teu gaib. Eueuh teu kanyaon teu nyahoan iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu. Nyaho tentang nyampaikeun para rasul, nyaho pisan atuh uning pisan. Jeung umat-umat anu sepi tina pengamalan, nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah. Si ieu gadenge, si ieu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu ngamalkeun setengah, si ieu narima, si ieu ngamalkeun poara, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun. Nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji. Falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Lu gaib ya Gusti Allah. Gusti Allah mah uninga. Nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga, cukup ku Gusti Allah. Engke bakal ditanya, ketika ditanya, aya teh berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti-gusti mah uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSD. Eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia. Goblok sia. Hudang mah hudang tapi ngan kiai doang. Tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji. Lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud. Aing meukeun nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran. Ditanya ku aing hijau padahal mah aing geus nyaho falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun. Gas kebelah dia. Sia. Zaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna. Pernah sia ngadege urang ti kiai? Pernah. Ngamalkeun. Gusti mah uninga teu kaburu Gusti. Naon bae kasibukan sia? Abdi di pabrik Gusti. Mana babaturan sia anu di pabrik? Aya tuh itu. Sia ka di pabrik. Sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe. Emang aya nu minggu gawe? Aya. Abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat. Tah bareng sapabrik sia. Pan sia mah salat sia henteu? Nyangageun Gusti. Dek kuas. Wa ma kunna ghaibin nu gaib. Nek ngomong naon sia, aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia, malah sakontrakan sangarendeng, sia mah ja salat, sia nu henteu. Nah, nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat, jang dalil engke di akhirat. Besinya ngomong bo Gusti bongan abdi mah dibere susah, haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae. Babaturan sia datakeun, ja susah sarua, pas salat. Sia ka ditu atuh. Dek lompat ka mana sia? Ayo sia. Dalu wa makun la ghaibin. Waduh gaib jago sia tah mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen. Tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan. Moal teu aya dicarekan. Heuh, dek lompat ka mana ya aing? Dek lompat ka mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Fala naqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nyaho. Oh, lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah.
amal bagus herang bagus caang amal goreng poek joreng nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amal lah pan nu jelas apa tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema etalah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieu bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ieu ti mata bae mata ieu lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ieu qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayu apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol bodewek ieu tinggal nyi hajina heuy mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tu dirinya bae heulana eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cek kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya jadi teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji dia tukul ge hampura tah geus rada deres sakitu mah tukul deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji teh mah atuh hampura aing geus dihampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ya aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan
orang lamun zalah ka Kudus Masya Allah jana mapan balik tadi Cacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan Zal kadang-kadang Kudus tuh siapa jarah bete ngaran ayo kiai na poho buku aing ge tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik tepan di bawah teh tinggal nyawa balancak sakawal bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa taruhana pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen heulangan bisi teu bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban ayo orang babarengan heulangan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugih mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugih mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh gitunya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres oh bener lah Ki Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah tuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu gimana teh Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet tu kos kieu tah iyalah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun naon cak dibeu ulah bomong berat anta tarina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibeu ulah long lagi nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka dele begitu dek ditimbang tak timbang lekete kade maneh kadele ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadele maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae
ana nabiyuka Muhammadun. Oh pohara kaciri nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi, kaciri sidar sholawat nah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah cicingin geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalande. Tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nyana barang hudang aya tasbih aing ka mana. Lalu baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ya ingat wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kebelah mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh lantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya. Tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entah tolong ke malaikat Jibril selamat ke eta ci atuh mah geus jore cek eta teh jadi teu lagi main cimplong melulu ya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sih sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia kula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah poara eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rawel Jibril salametkeun masyaallah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuk biasa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep da bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibuk lah cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kelekep kunaon kredit cek kira lu batak ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jore Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu tah nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doang masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang disapaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam ngajina hiji dua urang besi aya nu endek ka lapangan baris aya keneh waktu persilakeun besi de ka lapangan los make teu kudu make naon gitu ngaranna setelan anu akur teu kudu kuari bae mentes ngaji ka lapangan make
ke samping kabehan baris teu kudu akur kanan kiri hese mah tuh kudu dilatih sedangkeun nu ngaji di dieu ban tilok latihan geus ku ari maka lapangan bae ka ditu meuli baso urang mulaiannya ngaji sing tegap sing rapih maksudna supaya kasafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.